Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, langkung tipayun, mangga urang sanggaken. Puji sareng syukur ka Gusti anu Maha Agung, anu atos maparing waktos ka urang sadayana, dugi katiasa patepang rarai dina dinten ieu. Anu kupribados dipika hormat, Bapak Ibu Guru SD Santo Yusup hiji Bandung, sareng rerencangan sadayana anu kusim abdi dipika cinta. Dina waktos ieu, abdi Angel Apelri Clareta di kelas genep B nomor absen 4 bade ngadugikeun biantara perkawis kasehatan masyarakat. Kasehatan teh mangrupakeun anugerah anu henteu kanilai hargina. Kumargi kitu, urang teh kedah ngajagi sareng ngusahakeun supados urang teh tetep sehat. Biasana masalah kasehatan teh disababkeun masyarakat anu kirang nerapkeun perilaku hirup bersih sareng sehat sadidintena. Contona, ngabiasakeun wawasuh panangan, ibak 2 kali sadinten, olahraga secara rutin, ngosok waos minimal 2 kali sadinten, tuang kadaharan anu ngandung gizi, micen runtah kana wadahna, sareng istirahat anu cekap. Salian ti eta, masyarakat teh kedah sadar pentingna kabersihan lingkungan sakitar pikeun nyiptakeun masyarakat sehat bebas penyakit. Teu kenging micen runtah atawa limbah kana susukan supados teu banjir upami usum hujan, sareng cadangan cai bersih tetep kajaga, melak tatangkalan pikeun ngirangan polusi udara, sareng tong hilap ventilasi di bumi kedah cekap supados udara di lebet tetep seger. Hadirin sadayana, upami masing-masing wargi atos gaduh kasadaran nerapkeun hirup bersih tur sehat, urang teh bakal gaduh sistem imun anu tiasa nangkal rupi-rupi panyakit. Awak anu sehat teh bekel kanggo urang ngalakukeun sagala kagiatan. Hayu saderek sadayana, urang biasakeun nerapkeun hirup sehat mulai ti ayeuna. Sabab dina awak anu sehat, aya jiwa anu kuat. Cekap sakitu anu kapihatur. Bilih aya basa anu kirang merenah, mugi kersa dihapunten. Hatur nuhun kana perhatosan sadayana.